tiasa linggih heula. Supados engke dina ngawitanana urang aya dina kayaan tertib terlancar. Hapunten sateacan dina ieu acara di kawitan boh bilih engke dina prak-prakanana. Nyuhunkeun sasarangan urang ngadoa manawi ari dina siraman teh ieu mah da anu dikapayunkeun teh sanes hiburanana. Ieu mah estuning sakral nyuhunkeun doa kadang kawis upami aya nu nuju nangis teh sok digumujengkeun manawi kanggo ngimutkeun ka urang sadaya langkung sae panginten urang sasarengan ngadoakeun urang sasarengan ngajajab ku doa sareng kasaean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Langkung ti payun sim kuring hida tawakuf hapunten anu kasuhun wirehna sim kuring ngadeg di dieu sanes bae bade mamatahan ngojai kamari. Ampun paralun anu kasuhun ieu mah kaleresan sim kuring kagegelan kanggo ngajijeran dina ieu acara. Hapunten boh bilih engke dina prak-prakanana sok aya paripaos ciri sabumi cara sadesa. Hapunten anu kasuhun wirehna dina ieu siraman mah sanaos henteu nangtoskeun sah sareng henteu dina hiji pernikahan. Ieu mah mungarupikeun talari paranti urang-urang Sunda anu sakitu seueur kamonesanana seueur kabudayaanana. Insyaallah ieu anu ngalangkungan dina ieu siraman anu ngarupikeun warisan ti sepuh-sepuh urang anu dilebetna ngarupikeun siloka simbol kanggo bakal calon panganten anu enjing dirapalan mugia geulis neng sing kenging ridho sareng pangdoa tina janten Ibu Rama oge nyuhunkeun didoakeun sareng nyuhunkeun dihapunten kanggo kulawargi sadaya anu kantos anu tangtos neng ti aalit dugi ka ayeuna seueur ngahesekeun seueur ngaraheutan ti ayeuna neng nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun dilubarkeun tina samudaya doraka tinu jadi kulawargi kumo deui kanu janten sepuh. Lajeng ibu kadang wargi anu kusim kuring dipihormat sateacan dina ieu acara dikawitan coang samikeun heula naon ngeunaan ai siraman teh manawi urang tos uninga ieu mah kanggo ngemutkeun kanggo urang sadaya yen dina ieu siraman teh sakali deui kusim kuring diguar henteu nangtoskeun sareng henteu sah dina hiji pernikahan. Ieu mah ngarupikeun tali paranti engke dina bag-baganana aya sababaraha hal anu bakal dikapayunkeun. Di awan tawisna katawis ku urang dipayun ibu ngais kanu janten putra ieu silokana neng masih keneh dugikeun kadanget ayeuna ngahesekeun keneh kanu jadi indung. Tah di dieu geulis bapa nyandak lilin nyaeta palita teh ieu ngadung hartos. Ibu Rama mah salawasna mere pituduh dina jalan kahadean. Ku leutiknya ku leutikna, ku gedenya gedena. Lajeng sarengsena dina ngecageun aisan, diteraskeun kana ngaras. Ai ngaras teh asal kecap tina raat. Anu hartosna upami urang ngalangkung kana cai susukan, anu sok saukur ngabaseuhan kana memuncangan. Tah di dinya geulis. Neng di mana neng ngarumasakeun loba doraka kanu jadi indung jeung bapa geura bedahkeun cisoca malah mandar neng sing dihampura tina samudaya dosa sareng kalepatan mugia ti danget ayeuna neng sing janten murang kali anu lubar tina kecap doraka tina jadi indung jeung tina jadi bapa. Lajeng sarengsena ngaras neng engke sungkem geulis ka saderek sadaya tah di dieu katawis Ibu Rama oge saderek neng anu sakitu mikanya mika cintana mugia neng ku ngalangkungan neng nyuhunkeun panghampura insyaallah kaberkahan mayunan kanggo hidup kapayuna. Lajeng engke dipungkas ku siraman nyaeta neng diibakan ku sadayana hakikatna ku Allah syariatna neng diibakan mugia neng sing lubar sing bersih tina kokotor gegeuleuh kekemed anu aya dina raga hidup manawi upami disingkat sakitu anu bakal diguar. Ayeuna mangga musik tiasa dilajengkeun Ibu Ramana tiasa ngadeg sasarengan. Mangga Bapak mayun di kapalih payun Bapak di palih payun ngadegna. Tah neng muntang kana janten Rama geulis. Sataacan hidep mapah kapayunan kapalih dia. Emutkeun heula Bapak. Regepkeun heula geulis
hidup bagja ayeuna masih kene disarangan kuno jantan bapa. Hidup masih kene bisa muntang kanu jadi bapa teu saeutik di mana bade mungkas mangsa lalagasan ramahna tos dipundut ku Allah tapi hidup bagja ayeuna hidup sok geura suhunkeun karidona masih kene disarangan dijajab diaping barang jeung peuting ku asih sareng kabingan. Mangga bapa dibuka sendalna sasarangan sareng neng sareng mama mangga kapalih dia. Ari ayun nambi. Mangga bapak calik dipalih dia, palih ditu, mamah palih dia. Ari mamah dipalih sisi, Ari ayun neng di tengah. Ari ayun ambi digalihong ku karimbong digalihong ku karimbong. Gelis di dia hidup muntang kanu janten rahmat, di dia hidup masih kena dipangku kanu jadi indung. Yuk nandeskeun gelis teu aya nu pangnyaah-nyaah ka hidup ewal ti indung jeung bapa. Tapi gelis teu kawitinten enjing sakumaha beratna ibu jeung bapa hidup kudu sing bisa lempang sorangan. Hidup ulah yang deui ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Ayeuna sateuacan hidup dimiangkeun kudu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Suhunkeun karidoanana, suhunkeun pidoana malah mandar hidup dina mayunan segala hidup rumah tangga kenging kaberkahan. Ngemutkeun yen sayatosna ridona Allah kumantung karidona ibu sareng rama. Sawangsulna bedona Allah kitu deui kumantung kabedona ibu sareng rama. Bapa punten bade tomaros dikawit dinten enjing putri kakasih bapa bade nikah ka jejaka pilihan hatena bapa ridho neng rama hidup ridho pisan cisoca bapa cisoca kabina tunjukkeun yen neng tiasa janten murang kali anu tiasa ngabahagiakeun indung jeung bapa teu aya anu pikabingahan kanggo ibu jeung bapa iwal ningali hidup janten murang kali anu tiasa nyanda kana jalan kasayan, anu tiasa nyanda kana jalan kabagjaan, anu tiasa ngajait harkat martabat indung jeung bapa. Ayeuna mangga jeung sasarengan ibu dibuka aisanana bapa oge mangga ditiup lilina bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ngadoa sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng mangga linggih dihandap gelis mayun kapalih ditu. Kapalih di Tuhan gelis. Tah gelis di dia hidup calik dina sinjang anu 7 anu tangtosna upami diguar ieu seueur pisan lenyepanana naon sababna hidup kedah dina sinjang ayeuna cong diguar kawit ti lambaran kahiji nandeskeun yen neng dikawit enjing bade mungkas mangsa lalagasan teu aya sanes mangsa kurnia bade ibadah kadek gelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah kena aku goda sareng cocoba kumargi dina rumah tanggi teh seueur pisan anu ku hidup bakal kapayun sing emot kumargi teh kawit ayeuna niat hidup mungkas mangsa lalagasan teh ngan saukur niat ibadah jantenkeun eta janten amal kasayan kanggo hidup. Lajeng lamparan anu kadua ieu ngandung hartos yen ti kawitenten enjing hirup-hidup tos moal nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroget teh. Doakeun sasarengan geus mugi picarkeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa ngaraskeun ka dedeh jeung ka nyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Lajeng lambaran anu katilu ieu nandeskeun kanggo ngiatkeun dina niat anu kahiji kade upami ngalengkah langkungan ngawitan heula ngalengkah dina kaki anu kanan sampean anu katuhu ieu anu hartos upami hidup pada milampah kana sagala rupa pagawean utamikeun aya dina jalan kahadean tah eta anu bakal nyanda kana jalan kasean berkahna hidup rumah tangga dunya rauh akhirat. Lajeng lambaran anu kaopat
nyaeta ngandung hartos yen aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan dina mangsa mungkas mangsa lalagasan anu ngelangkungan kidul kulon wetan sareng kaler. Lajeng lambaran anu kalima gelis ieu nandeskeun aya rukun Islam anu ku hidup kedah janten benteng papagon agama ulah nepikeun ka diluli-luli nyaeta salah sawiosna salat anu 5 waktu margi eta anu janten dasar pondasi dina mayunan segala hirup huripna rumah tangga hidup duaan. Lajeng lambaran anu kagenep tangtosna hidup parantos uninga rukun iman gelis sing emut hidup ku ibu sareng ku bapa disakolakeun dititipkeun ka madrasah dugikeun kadanget ayeuna eta ku hoyong-hoyongna hidup janten murang kalih anu soleha anu tiasa baktos kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa buktoskeun ti kawit ayeuna yen hidup tiasa nunjukkeun janten murang kalih anu tiasa ngangkat harakat martabat indung jeung jadi bapa. Lajeng lamaran anu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan yen anu hartosna bahwa sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunia sadayana bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabat. Bra anaki gerak miang gerak mungkas makalangan gerak ngambah hirup kabagjaan mayunan laki rabi dina segala rumah tangga anu aya dina ridho Allah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna hidup mangga geramayun kapayunan ibu kapal dieu geus. Sate acan hidup sungkem sing raos geus calikna. Gerak tetep heula rarai ibu geus. Sok geus tetep rarai emih ku hidup. Raoskeun capekna emih. Tinggal soca emih anu sakitu capekna tapi emih teu ngaraos nyarioskeun yen emih teh capek. Teu sakitu hese, teu sakitu sepuh tinggal damisna rarahi. Neng geus bisa kumaha molang tarima kanu jadi indung. Geus bisa kumaha molang tarima kanu jadi kolot. Lamun neng ngarumasakeun loba doraka kanu jadi indung. Mengpeung hidup ayeuna aya keneh di payeunan anu jadi indung. Gira bedahkeun cisoca hidup pundut panghapunten nyemutkeun yen saya tos ngaridana Allah gumantung karidana ibu jeung ibu sadaajan hidup sungkem geus ayeuna cuang guarna mangsa hidup dikawit hidup aya dina kakandungan salapan sasih lamina sasasih hidup ngahera 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usia 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan hidup gubrag ke alam dunia bari diberengan ngabula lamparan tah gelis mih nandunkeun nyawa nuju ngalahirkeun hidup kisang badag ngaganceng nuju ngalahirkeun hidup getih dibarengan ku getih nu lalambaran. Gelis neng harita saumpamina aya nyawa anu kedah dipilih panginten emih milih wios Gusti nyawa abdi anu dipundhut abdi wios pun anak we anu gubrag ka alam dunya tah upami dikedalkeun dugikeun ka sakituna eta nu jadi indung nah urang tos nepi ka dinya mika nyaah inget kana jasa jeung kasayan anu jadi kolot ka urang. Gelis bager upun dan emih ayeuna sok geura diemutkeun 2 tahun lamina emih nyusuan ka hidup emih kirang mondo emih kirang neda upami dietang gelis sabaraha litereun cai susu emih sabaraha litereun cai susu emih nah urang emut dugikeun ka dinya waktu hidup masih kene disusuan kudu jadi indung emih kurang mondo waktu hidup nuju teu damang emih ngabelaan sanes sadinten 2 dinten emih melekan teu tiasa mondo tapi ayeuna upami diuwihkeun naha neng tiasa ngeuwihkeun ngaraoskeun kana kacapek emih tiasa teu tiasa mondok mang dinten-dinten tanapi mang minggu-minggu tah gelis punden ati ayeuna keur ngebersihkeun jiwa hidup keur ngebersihkeun raga hidup ayeuna hidup gerak kedalisan
nyarios kanu jadi emi malah mandar hidup kenging panghampura ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi abi nyuhun kanyahapunten tilahir dogi kabulti rumus abi sardolaka abi sar ngahasikeun kami abi tak bisa keluar dari kamu atur nuhun Mi nupain saina di diri abi Mi doakan abi anjing abi badan mi abi pengen ridho tinggi Semua langganan butuh banyak biaya. kenging pangahapunten timi doa mi mugia rumah tanggi abi aya dina kaberkahan atur nuhun mi amin. Sagelis gubragan mastaka hidup na pangkonan mi hapunten abdi tina samudaya kalepatan ti lahir dugi kabati rumaos salami abdi seueur ngahesekeun kami abdi seueur ngarahetan kami minu pangsaina kanggo diri abdi minu pangnyaana kanggo diri abdi rumaos abdi teu bisa mulang tarima abdi ngan syukur tiasa ngadoa mugia sadaya kasayan mi digentos ku Allah namang pirang-pirang mugia mi sing panjang yuspa atur nuhun katampi sadaya daya kasayan mi sawang sulna mi abi nyuhunkeun hampura rumasa abi loba doraka kanu jadi indung rumasa abdi seueur ngahesekeun kanu jadi kolot abi ngasyukur tiasa ngadoa mugia sadaya kasayan mi digentos ku Allah mugia kasadaya kasan mi digentos ku Allah namang pirang-pirang mi doakan abdi enjing bade mungkas mangsa lalagasa doakan mugia picargen abdi lalaki sajati lalaki anu tiasa naraskeun kadede jeung kanyaan tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa pidoa anu kasuhun doa ti mi anu bakal ngajajab kana gerbah kebahagiaan abdi lahir teu mekaning batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat dirangkul mihna gelis ditangkep mihna dedeh teuing gelis anak mih asa sekene mih ngurusanan ka hidup asa sekene mih ngalahirkeun hidup ayeuna hidup geus jalug-jug jangku ayeuna hidup geus kudu pisah deui jeung mih hariwang mih malang suksieun hidup aya dalah di kumaha hidup berhirup jeung batur gelis putra mih sakumaha mih beratna tapi sing yakin najan ti kawit enjing tanggal waler mih caganu janten caroge tapi sing yakin doa mih kanya ami sadayana nyarengan kanggo kabagjaan hidup bra anaking gerak miang gerak ngambah kehidupan anyar mugia sing kapenda kabagjaan lahir teu mekaning batin mih ngadoakeun samudaya kana sadaya daya sawang sulna gelis miki hampura nganu kudu sakieu dina bisa mikanya ka hidup mih nitip hidup di payeunan Gusti Allah ulah ngadaku atina samudaya naon anu jadi kasalahan mi rumasa mi loba doraka dina ngadidik ngabimbing ka hidup rumasa mi nganu kudu sakieu dina ngatik ngadidik ka hidup hampura mi oge gelis bral urang ti kawit enjing juang sasarangan juang silih doakeun mugia urang siseng sing salawasna aya dina karidaan Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat disun taar mihna taarna disun heula gelis ditahan heula tah ieu nandeskeun mi tuang putra damisna nih damis mihna kuning disun hoyong nyuhunkeun di hampura ka mih mangga siji deui gelis ayeuna taar neng ku mih disun doakeun mi tuang putra tos ayeuna mangga damisna alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah lajeng ayeuna uang diwasuh heula sampean mi
mangga mih ngadampal sampean anak kana sinjang. Rabbi syahri sodri nih ngadoa ngelak gelis. Rabbi syahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Sok gelis ayeuna geura wasuh dampal sampean ibu tah ieu disarengan ku ngadoa gelis kanggo ngebersihkeun raga hidup, kanggo ngebersihkeun jiwa hidup, geura bersihkeun dampal sampean malah mandar hidup sing bersih tina segala doraka tinu jadi indung anu jadi hahalang dina mayeunan segala hirup rumah tangga jeung kabagjaan. Indung nu ngakandung anu taya barang kinasihan anu sakieu hese capena raoskeun tah ieu sampean mi anu sakieu capena anu ieu janten sampean cukang lantaran kanggo ngejagi hidup ti kawit hidup gubrak ka alam dunya dugi kadanget ayeuna anu dugi kadanget ayeuna ning tacan kantos ngawasuh kana dampal sampean ibu anu salami hidup masih seueur ngaraheutan nyentak anu jadi kolot mere kageuleuh jeung kanyeri geulis sing emut najan mih teu kedang tapi neng kantos nyentak eta nu ngalantarankeun Allah bendu eta nu ngalantarankeun doa hidup tadi ijabah eta nu ngalantarankeun pantos surga anu nutup panggo kabagjaan diri hidup. Gelis pedahkeun cisoca hidup kedahkeun tina ati anu wening tina manah anu ikhlas niatkeun lillahi ta'ala hidup hayang ngebersihkeun doraka tina jadi indung. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mangga neng istighfar. Astagfirullahalazim lajeng neng upami atos mangga dielap sampean mihna lajeng sengitan. Di dia hidup parantos ngebersihkeun sampean ini anu dilajengkeun ditutup ku wawangian semprotkeun pasihan wawangian dina sampean ibu ieu malah mandar hidup sing tiasa nyengitan ka indung nu ngakandung sing tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung anu salami ieu hidup masih kena seueur ngahesekeun kana jadi indung. Mangga meh kahandap deui sampean neng kapengker sakedik sok gubrageun mastaka hidup dina sampean emi mangga. Mangga sok neng sungkem ka mi gelis. Mi sekali deui abdi ampun. Abdi rumasa loba doraka kami. Abdi rumasa loba ngahesekeun kana jadi indung. Teu aya barang kinasihan anu kumi sadayana kanggo abdi tapi abdi salami esok seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan mi hampura mi rumasa abdi loba doraka tapi tidak ngerti ieu mi abdi hayang menang panghampura tinu jadi indung abdi hoyong panghampura ti mi abdi hoyong ngalubarkeun kecap doraka abdi hayang kabuka lawang pantos surga doakeun mi mugi mi ulah geureuh ulah maleuk mugi mi kersa ngahampura kana sadaya doraka abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat ditangkep mihna sakedap gelis ditangkep. Mangga mi neng kedalkeun bedahkeun cisoca bilih teu acan anu ku hidup kantos dikedalkeun bilih sok neng raoskeun bilih neng kantos nyentak kantos aya perilaku anu matak ngaraheutan kana manah mi sawangsulna mi mangga bilih mi anu bade dilisankeun sok mumpung ayeuna aya dina waktos anu sakieu saena mugia waktos ini sakieu malah mandar neng sareng umi tiasa silih lubarkeun tiasa silih doakeun mugia kapayun sing tiasa kapendak lawang kabagjaan kanggo sadayana dipanjangkeun panjang yusa disehatkeun dugi kasepuh amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga dicengkat alhamdulillah ya rabbil alamin. Neng ayeuna mayun kapayunan Rama gelis lapangan Rama hidup satajan hidup sungkem tinggal rarai apa aku hidup suca bapak namis bapak ya nutos sakit saya capek nak guys ya
Rama hidup pahlawan opang ageng-ageng na jasa jang kasayanan adina ngatik kan di kahidap. Rama hidup dugu lupet nyawa tan oleh kacapek berang jeung peuting. Aya nu dirasa oge teu dirasa ku yang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Gelis neng upami di eta sabaraha kilauan ke sang bapa. Sabaraha kilauan ke sang bapa. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi kolot. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kanu jadi bapa. Kumaha saumpamina hidup teu acan kenging panghampura teu jadi Gusti Allah parantos mundut bapa teu payung. Sedengkeun sayaktusna yen ridona Allah gumantung ka ridona ibu jeung bapa. Tapi geus hidup di dia bangja. Hidup masih kena tiasa ditepangkeun sareng anu janten Rama. Pangerana di alam dunia pamuka lawang pantos surga anu salami ieu ku hidup seueur kapopohokeun. Ayeuna keur ngebersihan jiwa hidup, keur ngebersihan rega hidup dina waktos anu sakisayana. Ayeuna geura pundut panghampura geura kedalisan mandar kenging panghampura ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, abi nyuhun kangge hampura. Ti lahir dugi ka batin. Rumaos abi seueur dosa. Abi seueur ngaresekeun ka Bapa. Seueur ngaraeutan ka Bapa. Dugi ka mana ge? Abi moal tiasa mulangkeun tarima. Abi sansaukeun tiasa ngadoa. Mugia kasihan Bapa digentos ku Allah tumbang pirang-pirang. Mugia Bapa Kanjeng Yosua kurang tiasa dugi sasarengan dugikeun ka sepuh salajengna anjing. Abi bade dirapalan, abi hoyong panghampura sareng ridho ti Bapa. Abi hoyong diwalian ku Bapa. Abi hoyong dijajab ku doa. Amin ya rabbal alamin. Ka Bapa geus. Bapa hapunten tina samudaya kalepatan. Rumaos abdi ka Bapa seueur dorata. Rumaos abdi seueur ngahilapkeun ka Bapa. Bapa nu pangsayana kanggo diri abdi. Bapa nu pangsagalana kanggo diri abdi. Ampun Bapa, dugikeun ka mana ge abi moal bisa mulang tarima ka Bapa. Hatur nuhun. Mugi Bapa sing panjang yuswa doakeun Bapa. Hatur nuhun. Mangga neng geura rangkul Bapa nu hidup ditangkeun geus sok geura kedalisan. Bedahakeun cisoca Bapa, bedahakeun cisoca neng. Tah ieu cisoca kabinga anu ngalangkungan cisoca kasedih. Mugi ieu sing janten cukang lantaran cisoca tiasa nyandakana jalan kasayan, anu tiasa nyandakana jalan kabagjaan lahir tu makaning batin. Amin amin amin. Sekelis ayeuna geura diwasu sampean Bapa anu hidup. Mangga Bapa ngadampal, mangga neng istighfar geus. Istighfar neng sok dewasa bari dipencetan heula geus bilih hidup salam ieu teu kantos mencetan kanu janten Rama. Geura usapan tah ieu dampal sampean ieu anu dugikeun sakieu katinggal ku hidup sakitu aya anak. Tah ieu anu dijantenkeun cukang lantaran ngajagi hidup, anu dijantenkeun cukang lantaran milarian nafkah kanggo ngajejehkeun hidup. Dugi kadanget ayeuna najan Bapa teu kedah, tapi Bapa teh capek ngurusanan ka hidup. Tapi gelis Bapa teh kantos yen nyarioskeun yen Bapa teh capek. Tah eta hanyaah Bapa. Dugi kadanget ayeuna anu teu tiasa kaukur kunaon oge. Sok gelis bersihan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Malah mandar gelis hidup ngebersihan dampal sampean Bapa disarenganku bening weningna ati dibarengan
tina ati anu meninggali mugia ieu sing janten cukang lantaran hidup sing lubar doraka tinu jadi bapa. Mugi hidup sing janten murang kali anu tiasa nyengitan anu tiasa nyanda kana jalan kasayan lahir tumekaning batin. Mangga gelis delap mangga lajang disengitan gelis. Allahumma gfirli dunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Mangga nih ngadoa gelis. Alhamdulillah ieu sampean rama hidup anu sakit hese capek na mangga rama kahandap di sampean neng kapengker sakedi sungkem kana sampean bap disun sampean bapak tah gelis ieu bapak hatur nuhun pisan sekali deh abi nyanggakeun ka bapak sadaya-daya rumah satina samudaya dorah ka abdi kanu jadi kolot rumah sa abdi teu bisa mulang tarima kanu jadi bapak. Abi ngasyukur tiasa ngadoa bapak mugi bapak sing panjang yuswa. Hatur nuhun tina sadaya kasayan bapak kanggo diri abdi. Hatur nuhun bapak doakeun mugia enjing abdi dibalian ku bapak picargeun abdi lalaki sajati anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanyaa tinu jadi indung jeung tinu jadi bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat dirangkul bapakna sakedak mangga ditangkep. Mangga bapak bilih teh acan anu kudu kantos dikedalkeun bilih bapak kantos nyentak bilih neng kantos ngaraheutan anu ayeuna nembe emut yen neng harita anu sakitu bapak pika nyerieunana anu ngadugikeun bapak dugikeun ka nyerian ku cariosan sareng tingkah laku hidup sok ayeuna geura bedahkeun geura lubarkeun insyaallah malah mandar mugia tidak nget ayeuna hidup sing bersih tina segala rupa doraka tinu jadi bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus gelis ayeuna cengkat ibu ramana pacakep calik neng tangkep meh sareng bapakna gelis ditangkep mangga ditangkep dedeh teuing gelis putra meh sareng bapak hidup dihampura pisan ku meh jeung ku bapak ngan meh jeung bapak nitip gelis hidup sing jadi anak anu soleh hidup sing tiasa jadi anak anu tiasa ngabanggakeun ka indung jeung bapak tidak nget ayeuna oge dina nu sakieu saena meh jeung bapak minta dihampura hampura gelis dina samudaya doraka meh jeung bapak dina ngatik ngadidik ka hidup meh ngan ukur sakieu dina bisa mikanya anjeun hampura gelis brah anaki najan ti kawit enjing tanggal waler meh jeung bapak tos teu nyarengane kumargi tos lungsur kanu janten tapi sing yakin doa emih jeung bapak salawasna nyambuang nyarengan kanggo kabagjaan rumah tangga hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis mangga cengkat ayeuna neng geura sungkem ka saderek-saderek hidup anu dipalihanda mangga musik rada tarikan mangga neng sungkem ka palih ditu rada ditarikan musikna tarikan musik naa punden neng dirangkul bisa geus capetang geus motekeun mangga neng ngageser deh neng ibu nu gelis punden euti dirangkul neng bisa pupundin ati pupundin ati tah gelis hidup bahagia ayeuna hidup masih kena tiasa disarengan didoakan kudu janten kulawargi
anu kapungkur mah hidup ngahesean, mere mika nyeri, mere mika geuleuh. Tapi ieu sadari hidup anu sakitu ngaping ngajaringna, hidup dia asuh ti gubrag ka alam dunya dugi kadanget ayeuna. Sanajan hidup masih keneh loba ngahesekeun kana jadi dulur. Tapi dulur mah teu kitu ka hidup, sadayana ngadoakeun, sadayana ngamiangkeun ngajajab ku kabingasan doa. Mugia gelis hidup sing kapendak kabagjaan, sing kapendak kabagjaan pantas surga dina rumah tanggi sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah gelis. Mangga mi sareng bapana tiasa kapalih handap. Mangga calik nih calik. Ibu cai haneutna manawi atos aya tadi. Cai haneutna. Pupundin mi serang eta di palisisi ngadeg. Bapak di palisisi Pak. Ngadeg we mi di palisisi. Geus capit geus motif. Gelis bebersih heula susuci heula. Kucurkeun bapak ti luhur sapertos pancuran punten. Kapal hidia punten manawi kapal hidia. Kapal hidia sok meh. Ku pamikiran nyandak deui cai. Sok mangga di cai haneutan. Mangga nyendak deui. Alhamdulillah gelis. Bapak mangga nyendak deui atas Neng. Wuduna atas. Mangga. Ayeuna Neng ku bapak bade diibakan. Neng ngadoa gelis tanganna ngadoa sabeusieun. Tangan nu bapana punten nu kanana nyepeng ka dieu. Punten. Leres tah. Tangan bapana nu ieu ka dieu. Doaan heula kasadayana. Bapak ngadoa. Saatos di doa mastakana ku bapak mangga disiram ku cai pang bersih, cai keur ngalubarkeun doraka, cai anu ngalubarkeun hahalang tina jadi bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Nyandak deui bapak mangga kana saeuna kana salirana kana tak-takna bapak. Teras mangga sadayana kana salirana kana sampeanana mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ngadoakeun ngajajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap bapak mangga disimpan, dirangkul heula nengna ku bapak ditangkep. Alhamdulillahirabbil alamin. Tos mangga bapak cekap, bapak tiasa sok disun heula nengna ku bapak, disun heula taarna. Alhamdulillah. Tos bapana tiasa calik. Mangga mih na nyandak. Mohon nyandak. Mih ge mangga caina didoaan heula. Tangan mih kana mastaka nengkeun. Sok mangga mih ya cai pang doa, cai pang jajab ti sadayana. Kanggo ngamiangkeun, kanggo ngabersihkeun gegeuleuh jeung kekemed anu aya dina raga salira. Mugia malah mandar sing seueur anu mikaula, sing seueur anu mika asih. Sing kapendak lawang pantos surga ngalangkungan kenging panghapunten sareng ridho tinu jadi indung jeung bapak. Mangga mi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga mi nyandak deui kana salirana sareng oge kana sampean, kana salirana sadayana. Alhamdulillah gelis hidup dijajab
diibakan, dibersihan kudu jadi indung hakikatna ku Allah. Mugia neng disun neng nak kumih ditangkep heula disun heula. Mugia sing lubar tina sagala doraka anu jadi hahalang dina mayuna rumah tanggi. Mangga mihna tiasa linggih, mangga salajengna kanggo saderek-saderekna, rakana, wakna, bibina, mangga dihaturan. Tiasa majeng ngabaris manawi aya kapalih pengker. Mangga nyandak teh. Mangga. Doaan heula sasarengan caina. Neng tanganna ngadoa gelis. Bismillah. Mangga. Anak ibu nu gelis punden ati bisa sungkem halaneng pupunden ati pupunden ati tuh anak ibu nulis pupunden ati bisa geus capetan geus motekan anak ibu nu gelis anti-anti bisa pupundin ati pupundin ati. Alhamdulillah. Ibu Ramana mangga tiasa linggih deui kapalih dia sekedap. Bapakna enggak. Mangga niatkeun Bapak kanggo mungkas tah ieu kotor, bersihkeun anu aya sesa-sesa anu janten hahalang dina ragana. Alhamdulillah. Tos, mamahna mangga kumih mangga potong. Cekap, bapana ngadeg kene Pak dipalih dia. Ayeuna tempelkeun rarai neng sareng rarai ini. Mangga kahendak raraina. Lajeng upami atos dipoto diteraskeun disun nengna. Disun. Alhamdulillahirabbil alamin. Atos bilih bade dipangkon, bilih bade dibantosan. Dipangkon nengna ku ditangkep. Neng gaduh raka sabaraha gelis? Sok mangga sadayana rakana dipangkon, sadayana diabadikeun heula. Dipangkon kanggo kulawargina mangga tetehna uakna dipangkon, dipangku tah gitu. Ibu Ramana aya di palih sisi supados kapoto. Mangga mihna di palih sisi. Bapak mangga oge sami. Bapak supados kapoto Pak aya di palih gitu. Alhamdulillah gelis
tah hidup ti aalit dia di ais tah ieu kudu jantan aa diurus ti oorok ayeuna hidup oge sami ieu ngarupikeun ngais pamungkas ti nu janten saderek insyaallah ti kawit enjing mah hidup sing bisa lempang sorangan ulah hayang deui ngahesekeun ulah yang jadi beban keluarga atos mangga tiasa dilungsurkeun deui bilih bade disawer mangga tiasa ka panggung manawi mohon mangga di tiasa dicandak sawerana mangga kanggo murang kali ibu-ibu sareng anu sanes kantana bilih bade mulung sawer tah ieu mah kabinga cenah dina hartos mangga ibu rahmana mangga tiasa sasarengan aa sadayana mangga kulawargina mangga tiasa kanggo ka pelaminan sasarengan dipoto sasarengan mangga. Alhamdulillah dina ieu sawer teh sanes bade ngawur-ngawur artos anu taya maknana tapi ngarupikeun siloka ku resepna bersodakoh mugia artos anu bade diawurkeun sing janten sababiah sing kagentosan ku rizki nu manglangkung-langkung. Alhamdulillah mangga tiasa kaparayun anu bade mulung sawer biasa ngarepeur heula aa teteh nama enggak ngarepeur heula sadaya dibagi rata teteh dibagi rata heula kasihan ngarepeur sateuacan ieu sawer diawurkeun hapunten kasadayana nyuhunkeun doana mugia naon anu dibade diawurkeun teh sing ngarupikeun rizki anu tiasa kagentosan ku rizki anu mang pirang-pirang mugia sing seueur milik rizkina sing senang sodako mugia sing kagentosan kudu mang langkung-langkung atau siap manawi atos mangga sadayana ngadoa heula bismillahirrahmanirrahim mangga awurkeun wur awur sawerna di awur-awur wur awur kapalih dia tah sawerna alhamdulillah cisoca kabinga cisoca kasedih sadayana pacampur aduk ngarupikeun kabingah kanggo sadaya oge sanes bae kabingah kanggo ka panganten tapi oge ka kulawargi oge ka sadaya anak anu tiasa linggih dina ieu tempat. Alhamdulillahirabbil alamin sakali deui pamundut anu kasuhun hapunten anu kateda atos manawi bilih bade dipoto heula manawi tisim kuring dina ngajejeran dina ieu acara siraman mung dicekapkeun dugi ka dieu hapunten dina prak-prakanana sakali dieu boh bilih kirang sapagodos maklum sim kuring mah sanes ahlina ieu mung kaleresan ngajejeran kanggo dina ieu acara atas nami Restu Singgih Wedding Organizer mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.